I'lam anna nikaha. Ieu kantun ieu. I'lam kanyaokeun ku anjeun anna nikaha sanyanyana nikah eta sunnatun sunat margubatun anu dipikaresep. Wa thoriqatun jeung jalan mahbubatun anu dipikacinta. Beres musonib kamari nerangkeun dina muqaddimah ayeuna lajeng saur musonib kanyahokeun ku anjeun sanyanyana nikah teh eta sunat anu dipikaresep. Bahkan saur Kanjeng Nabi ayeuna jalma anu teu nikah mah kan teu kaasukeun umat kami kitu saur Kanjeng Nabi. Matak saupamana urang geus manjing kitu tuluy dina manjing dina usia, manjing dina ekonomi geus aya awewena atawa lalakina sunat urang nikah. Bahkan bisa jadi wajib nya. Kitu. Ta ieu nikah teh jalan anu dipikacinta. Dipikacinta ku saha nyaeta ku Kanjeng Nabi sareng ku Allah Ta'ala kitu. Soalna dina pertikahan teh pan dina rumah tangga nya. Saupamina ayeuna urang niat ibadah otomatis nya jadi kaalusan ke urang gitu. Sabalikna gitu. Li'anna bihi karna sanyanyana itu nikah eta baqaut tanasuli tetepna katurunan wa dawamu tawasuli jeung ngalanggengna nepungkeun. Ta ieu nikah teh netepkeun kana katurunan. Maksudna urang tujuan kan diantarana nikah teh hayang ngabogaan katurunan anu nuluykeun kana perjalanan urang nya boh dina ibadah. Matak ayeuna katurunan urang jadi investasi naha keur di dunia atawa keur di akhirat gitu. Kumaha urang nu nyitakna ayeuna salaku kolotna gitu. Nah ieu budak teh rek dijadikeun budak pang atawa rek dijadikeun budak soleh gitu. Nah kitu nya. Wa dawamu tawasuli jeung ngalanggengkeun nepungkeun maksudna manjangkeun silaturahmi gitu. Kan dina fikih disunatkeun ayeuna ka kerabat anu deukeut supaya ieu ngalanggengkeun silaturahmi gitu. Kan teu saeutik ayeuna misalna urang alo jeung mang nya kusabab jauh nya tara panggih nepikeun ka putus silaturahmi. Nya alo jeung mang mah teu meunang kan. Budak bibi, budak uwa tah eta kan meunang nya ditikah gitu. Faqad harodohu mangka nyata geus mere sumanget kana itu nikah naon asyari'u syariat al-hakimu anu ngahakiman. Ta geus mere sumanget kana nikah teh nyaeta hukum syara nya. Hukum syara. Faqala mangka geus ngadawuh Allah Ta'ala azza anu maha gagah Allah. Min qailin tina ayat atas maksudna qail ayat. Fangkihu mangka kudu narikah aranjeun ma ka awewe toba anu resep itu ma laku manfaat keur aranjeun. Nyata nama minanisai ti pirang-pirang awewe masna halna 2 wasulasa jeung 3 warubaa jeung 4. Al ayah ari ieu eta ayat.
Kanjeng Nabi Allah Ta'ala ngadawuh tegesna dina ayat surat Iqra, fangkihu kudu narika aranjeun ka awewe anu resep ka anjeun gitu nya. Ayeuna urang hayang nikah jeung misalna jeung si Jisoo Blackpink nya can puguh resep pan urang resep ari si Jisoo henteu ya kudu kanu resep deui kitu. Laku manfaat ka aranjeun ta eta awewe teh manfaat ka aranjeun nya keur ka lalaki gitu nya silih manfaatkeun gitu, silih manfaat ti awewe atau ti lalaki. Minan nisa'i ti pirang-pirang awewe halna masna wasulasa warubaa ta ieu mah keur lalaki nya. Meunang nikah kadua, katilu, kaopat, bahkan kaopat maksimal nepi ka 4. Misalna urang ayeuna wah ieu mah nikah sakali nya kahiji pamajikan teh. Wah ieu mah kurang ieu nambahan deui cenah. Soalna teu kaladangan misalkeun ku pamajikan anu mimiti teh nambahan deui soalna meureunnan ieu salakina ieu rada beuki gitu. Tah meunang nya salagi mampu dina napakah adil gitu. Tuluy kurang keneh wae 3 nambahan nepikeun ka 4 meunang tah ieu dina ayat Al-Qur'an. Ulah rek nyarek awewe oge gitu. Kitu kantun waqala wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.